Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Teka rasanya kedeng deui ieu bulan Agustus. Kira-kira angka 17 Agustusan aya lomba naonnya di dieu. Nah, jeung kedeng deui ari mama pada aya geus bulan Agustus. Oh, bener aya mana cenah? Bener lah. Maya teh bener di tanggal 4 malah. Ya, Ming. Ya, tuh, si Ming apa lu? Hah? Anu bener ya? Nah, mama teh apalnya? Kumaha deuk apal ari mama? Kalender ge teh boga. Oh, nya geus atuh ari kitu mah. Mama rek meuli kalender? Lain ieu mah deket si Bunda, mama dek nanyakeun eta rumbe-rumbe. Oh, panya teh dek meuli kalender. Nya geus atuh eta tulikeun nya daster pangaputkeun kagok saeutik deui. Heuh. Meni cek urang mah lamun kagok anggeuskeun heula nya, Meng. Lain kodun indit, dasar indung-indung. Hayu urang mengaput daster. Ya. Uya. Si Bunda aya teh nya? Bunda aya. Manya, ada dia mama Neng. Hah? Ari Bunda keur naon ieu? Jeung nyumput dirinya sagala. Keur naon? Lain keur nyumput. Manya nyumput emang cing sumput. Ieu Bunda teh keur bener-bener meja. Pakuna nocos ieu kana bitis. Ayo Mama Neng dek naon teh ka dieu? Iya, Bunda Mama Neng teh dek nanyakeun rumbe-rumbe. Rumbe-rumbe naon itu Mama Neng? Eta geuning bendera anu merah putih anu sok dipasang geuning. Sok ka ditu geuning mun Agustusan anu kitu. Oh, anu kitu Manya. Nah, ojong nanyakeun anu kitu yo. Emang aya teh geus bulan Agustus? Manggeus Bunda, matak Mama Neng ngomong rumbe-rumbe ge ieu teh geus bulan Agustus. Manya geus bulan Agustus aya teh. Poe teh bulan Juli kene yo. Atau kita mah warin Bunda teh kudu masang bendera Indonesia merdeka. Nya merdeka. Nah emang Bunda boga bendera gitu? Ya boga atuh Mama Neng. Tapi di pasar kene yo can dibeli ku Bunda teh. Nya eta mah atuh teu boga ngaranna Bunda can dibeli mah kumaha cenah. Tapi aya henteu rumbe-rumbe tahun kamari. Tahun kamari nya geus eueuh atuh Mama Neng geus kahujanan apa diantep di luar tadi ampian ya nya sudah hilang di telan alam. Atuh kudu nyeun deui nya ari kitu carita mah. Nyaho atuh kudu maknya. Nya geus atuh ari kitu mah hayu urang nyieun lah. Engke di imah Mama Neng. Hayu Bunda mangan. Maknya karek ingat Bunda teh aya perlu ya Bunda teh. Kumaha? Perlu naon Bunda? Nya ieu mah perlu naon ieu mah? Maknya perlu intina mah kitu. Alah meni sok loba alasan teh si Bundanya. Pokona mah engke bantuan nyieun rumbe-rumbe. Lamun teu mantuan ke imah Bunda ku Mama Neng dilewat mau dipasang rumbe-rumbe tepkeun cenah kosong malongtong. Maknya entong atuh tong dilewat Mama Neng atuh meureun tidak meriah imah Bunda ari teu di rumbe-rumbean mah. Nya matakna Bunda lamun hayang dipasang kudu mantuan. Mun teu mantuan mah tidak akan. Ya geus atuh ari kitu mah ku Bunda dibantuan, tapi tong Bunda hunggal bantuan. Maknya kudu jeung nu lain ieu. Maknya Bunda sorangan mantuan. Gampang eta mah ke urang WA lah eta Bu Erna jeung si Ratna. Si Imas? Heueuh si Mas geus ke di WA, gampang eta mah. Ngan kadenya omat kudu mantuan Mama Neng ya. Awas mun teu mantuan. Hayu balik heula Mama Neng. Oh, Mama Neng, Bunda ge dibantuan. Mun ieu teu dibantuan teh nya Mama Neng. Maknya geus keun lah ieu mah ja. Sreng, naon mah? Can anggeus eta ngajait dastar teh? Acan mah, tuh tinggali benang nage teh asup-asup tadi teh. Meni pangabisanya maneh pira kitu patotan oge? Geus eta mah antep heula anu pangbalikan kertas merah jeung putih ka fotokopian jeung. Jang naon mah meuli anu kitu? Ajang nyieun rumbe-rumbe, sok buru pangbalikeun ka diburuhan. Oke mah, ku ada yang dipangbalikeun dengan senang hati neng bangbalikeun. Siap. Senang hati we da mah dibere buru. Hi duitna. Hip. Aduh, Jasmine meni rajin gitu. Meh baju. Ya iyalah, aku mah jemurnya sendiri karena aku mah mandiri atuh. Emangnya kamu segala kumama nyusuh kumama, jemur kumama, kabeh we kumama mendingi sangat-sangat tidak mandiri. Nyoba we, at least mama aku aya cetas. Ih, meni naon sih mama gak suka Nyoba we, bongan saha tuh miheulaan. Oh gitu mainnya. At least duit aku mah loba cetas. Iya, kalau mama mau harta ini terus Ya bae atuh kumaha aku. Betul kamu di kemana? Ini tuh tumber berkeliaran jam segini. Mau kemana?
Oh iya Jasmine neng teh ada katuang fotokopi rek meuli kertas merah putih. Oh, pasti rek nyun rumbe-rumbe deh jeung Agustusan. Heeh. Nah, kamu apa Jasmine? Nya Eva lah kan aku mah Framel Jasmine. Tapi ngomong-ngomong Framel, aku boga permainan horornya ho. Naon hubunganna ieu teh Framel jeung permainan horor? Nya eueuh sih, tapi orang mainkeun yuk. Bunga, neng masih kesurupan. Siun Nya Mel, tuh mana teh berang-berang ini. Kumaha sih? Oh, kayaknya bener kamu. Hayo atuh geraderkeun. Let's go. Hayo. Set set set. Nih hese. Dah beres. Gitu eta teh Jasmine. Kertas jeung pensil unggul nih. Wah serem-serem. Nah permainan teh. Kok permainan horor? Bisa tong komen heula teu? Bisa aku ngejelaskeun heula teu? Bisa teh. Ya udah atuh sok jelaskeun. Jadi neng ini teh namanya permainan Charlie. Jadi nanti kita akan mengucapkan mantra. Nah nanti si pensil bergerak ke yes atau ke no gitu. Oh gitu. Tapi lamun tulisannya diganti bisa teh. Kan eta mah yes dan no. Nah lamun diganti lain eta bisa teh. Diganti jadi naon? Nya jadi naonnya sampurasun, rampes gitu kan biar lebih Sunda gitu. Nyata bisa tuh neng lamun diganti jadi sampurasun rampes nu datang lain si Charlie tapi Pak Dedi engke teh kenaun gitu masih tapi kena ari si Charlie teh jurig kan apa dia teh permainan memanggil hantu Charlie mata yes no geng kete si Charlie ngejawabnya yes no gitu yang intinya mah ini jawabannya gitu gitu tapi lamun misalkan jurig tong jurig Charlie gitu jurig anu lain bisa teh Jasmine? Ya teh bisa atau kamu teh kan ngaran permainan lagi Charlie jadi nu datangna si Charlie. Mun Dedi nu datangna Dedi gitu. Bener oge sih. Tapi kalah menterna hese tuh paneng masuk pacetrot iba bibirna bisa salah ke kumaha gampang neng mantrana mah kayak Charlie can we fly. Nah lalu misalkan teh bergerak nah itu jawabannya seperti itu. Tapi lamun kanuno Fadedi anu datangna neng nih ya orang mulai permainannya let's go. Charlie can we play? Jasmine eta geser pensilna berarti ayah ini tuh si Charlie nek sok buru tanya neng. Tanya naon itu Jasmine meni sieun kasurupan neng mah sok we kamu Yo dia tuh nanya Charlie are you here? Eta mah ngagorolong Jasmine pensilna alasnya. Naon eta artina Jasmine? Si Charlie na eta di dieu nih. Jasmine kunaon? Rawas bang. Naon geranya? Teu emang nih dek naon ka dieu dek ngamen receh. Orang rewas deh. Lain aja dengan duran Charlie. Go gadis. Naon sih? Ya, saya tadi manggil Charlie tapi lain Charlie anu iya, tapi ini mah Charlie jurig. Mang jurig lain kan? Nih gimana sih? Oh ya udah tuh. Nah, Jasmine, udah gorana Charlie jurig datangna Charlie panhoten. Terbalik pisan. Jangan neng main di heula, dik meuli kertas. Bye Jasmine. Bye. Nah ini teh kamu, hayo orang tulukin permainan cenah geus sih. Bunga, naon eta mah permainan bobodoan. Terame. Bobodoan cenah meni. Soalnya beneran permainannya. Sok Charlie can we fly? Yes. Kan bener di si Charlie ini tah. Mana si Saneng can balik geranya? Meni lila piramid kertas gitu patut hungkul oge. Assalamualaikum Neng weh. Tah gening datang meni lila ari maneh piramid kertas kitu patut tungkul oge nya. Mantri pisan mah jadi neng teh lila ieu teh. Oh gitu. Loba meureunya eta teh anu meulina mata ngantri ge. Pada ieu meureunya pada Agustusan mata kitu ge nya. Henteu pada Agustusan sih. Jiga nama eta mah peda lapar. Jiga nama. Nah ieu teh jeung peda lapar. Ari maneh ngantri di mana ieu teh? Di tukang batagor. Pan tadi saya memeh ke fotokopian yang beli heula batagor soalnya lapar neng teh. Payah teh di tukang fotokopian ieu nu ngantri teh. Seorang teh tukang batagor.
Terus tunjuk mana tadi kan ya. Har, nah iya mah geus guntingan kieu Neng. Nah, nyatuing. Da tadi teh geus guntingan mah emang gitu. Oh, gitu. Da itulah hade oge teu kudu ngaguntingan, teu kudu lila berarti nyeuna. Bunda hayu. Hayu. Munyah. Ieu mama Neng bae, mama Neng sakieu weh. Ieu benangna hiji, ieu si bunda sesana. Hayu. Geus aya eta mama Neng. Alatan banyak munyah. Enggeus ya. Har, geus guntingan geuning eta mama Neng. Jadi tuna bunda eta teh emang kawas kitu. Eta benang ajeng eta di jero nya ajeng lemna. Munyah siapa Neng. Tapi mana ieu teh nu lainna? Engko cenah odok aya Bu Erna. Teuing bunda, da tadi pas di aku mama Neng teh keriweuh cenah Bu Erna teh, tapi teh riweuna naon? Meni hesenya ieu di dieu nean vitamin yang si Timi. Meni lieur aing mah da eta ku domba hiji. Tapi tunggu, Bu Erna mau kemana ini? Hei. Iya Ratna, Bu Erna tarik nyin rumbe-rumbe iya di mama Neng. Hayu mana ada bantuan? Hayu. Enggak Ratna lagi sibuk lu. Sibuk sasapu. Sok aja weh. Ya enggeus atuh ari kitu mah. Bu Erna sebentar jangan dulu pergi. Sini dulu. Ayo naon atuh mana teh Ratna ieu? Bu Erna tahu Bu Tata enggak sih? Ya apal atuh. Manya henteu. Anu di kidulan di mana? Nah, iya yang itu. Tahu enggak sih? Dia teh ya suka minjem uang ya ke tukang sayur. Tukang sayur anu mana ieu teh? Anu didorong make roda? Teh Ike lain? Iya si Ike. Tapi ya Bu Tatang tuh minjemnya gak banyak-banyak tahu. Cuma 10.000 aja. Nah cenah nih karagok. Ya unyam teh sakit tuh 10.000. Ya gak tahu atuh. Tapi kata si Ike mah cenah eta teh sengaja biar gak ditagih. Oh modus sebenarnya eta teh bete dibayar hutangna beh poho gitu. Tapi kela yang ngomong-ngomong hutang. Pan mana ge bawa kene ya sesa 8 juta ke Bu Erna. Ira rek dibayarna. Jam berapa ya ini Ratna mau kerja? Ratna siap-siap dulu, bye Bu Erna, bye. Ya si kurang asam ditanya hutang teh kadon indit. Dasar si glone, kamu maning heula ah. Oh Neng, oh cemilan ya teh maknya meni asal lapar ke buna yang barang gayam yo. Eta we batu gayam lah buna. Meni karek keder barang gawe teges barang penta gerak. Maknya ya wajar atuh mama Neng karena ge jelema yo pasti boga pamenta. Jadi kumaha eta aya henteu? Teu boga naon. Sok we atuh eta batu gayam dangeuna. Sok engke bere uyahna be aya rasaan be aya nyocol. Maknya, we dah mun teh limbat yo ngadaharna batu. Yang geus ada umat kudu lah. Aduh, geus mulai geuning ibu-ibu. Hampura ieu Bu Erna teh lila. Dengan hala vitamin yang si Timi soalna keur GTM ya. Duh. Yang geus atuh tah Bu Erna tuluikeun maknya. Har, nah Bu Erna nuluykeun ya. Ayo bunda ada ka mana? Balik bunda mah lapar Bu Erna. Maknya. Si bunda kunaon mama Neng? Jika anu penuh kitu ya. Eta peda teh dibere cemilan. Da mama Neng pan teu boga naon atuh dieu mah. Dek dibere naon aya eueuh mah. Dek dibere batu embung geura. Mama Neng masuk kamarinaan eta teh ieu. Maknya dibere batu eta teh. Ya daripada uana naon, nya nu aya we gayam teh batu. Bayangkeun basreng atuh dasar wa kene. Heueuh we da limbat ieu ngadahar batu. Sutara bener Bener. Ari taun ayeuna bakal aya karnaval moal eta di kecamatan. Karnaval naon ieu teh Mama Neng? Karnaval SCTP? Lain atuh ieu mah karnaval ieu geuning anu Agustusan, anu nyeun badawang geuning unggal desa teh nu kawas kitu. Nya pasti aya atuh Mama Neng ieu, pan 2 tahun sakali pawe eta mah. Naon eta Mama Neng ngadek milu kekurilingan eta kana pawe, milu iring-iringan. Moal Mama Neng mah moal milu kekulilingan, capek panas deui. Tapi di desa urang dek nyeun badawang naon, beurna? Teuing Mama Neng teu apal beurna teh. Canayakeun ka si Usep, tapi Mama Neng apal teu. Apal naon ieu? Jual apal teu we. Tapi ieu mah tong dibeja-beja nya, tong nepi ka bocor ieu. Soalna infona ieu mah amazing, pokona mah pisan. Moal atuh moal dibeja-beja Mama Neng mah teu bocor. Naon? Bejana nya desa sabelah moal nyeun badawang cenah. Har, nah kitu eta teh Bu Erna.
Atuh meureun terame teu nyeun badawang mah ieu Agustusana. Emang kunaon jeung teu nyeun sagala? Dikorupsi danana apa kumaha? Lain ieu mah lain pada korupsi. Wakil jeung kepala naon ngaran teh kepala desana? Persitegang. Alah, nabat bisa kitu sagala Bu Erna. Berbeda pandangan ieu teh apa kumaha? Ah, lain ieu mah lain berbeda pandangan, tapi bersama pandangan. Bersama pandangan. Naon eta maksudna Bu Erna? Ternyatanya eta si kades teh boga simpenan alias ani-ani. Terus si wakil kadesna teh boga simpenan oge, ani-ani oge. Nah, gongna naon? Si simpenanna teh sarua ye. Sarua naon ieu teh? Jenis kelamina sarua? Nya heueuh, sarua awewe atupan lagi kades jeung wakilna teh. Ieu mah sarua naon cing? Sarua jelemana? Uluh, nah cenah bet bisa kitu eta teh Bu Erna. Teuing nya eta mama Neng, tapi nya anu teu disangka ku Bu Erna eta ani-ani teh bisaan ieu meunangkeun kepala desa jeung wakilna. Duitna mana teh loba jigana teh ditu teh beunghar jigana teh. Bener oge Bu Erna nya bisaan eta simpenanna mangi dua om-om. Ngan eta teh bisa kapangi bisa tersebar kitu. Apaan si simpanan eta tehnya datang ke kantor ya nyamperkeun dua nana soalnya non hamil tapi bapakna teh anu mana aduh pokoknya mah dar-der-dor eta desa teh alas ya terus bapakna anu mana ieu teh nu benerna nya eta teuing mama Neng soalnya anu ngaku ieu nu ieu teu ngaku nu ieu teu ngaku terus pan amak gara-gara anu ngaku terus dipostingkeun eta mana Facebook teh kabeh jadi Bu Erna teh apal tina Facebook eta teh tapi si Usep lolobana mah nu ngabejaanna pan si Usep orang dalam gitu. Oh gitu. Naon ngaran Facebookna ieu? Mama Neng penasaran hayang ningali. Ah, da geus eueuh Mama Neng geus diperipat ieu. Tapi kala Bu Erna asa aya screenshotanana ieu teh. Kala atunya urang cokot heula iPad ke Bu Erna ka dieu deui. Pokona mah tungguan Mama Neng nya urang cokot heula. Tungguan tong ka mamana. Tungguan. Sok Bu Erna ku Mama Neng ditungguan sok. Ari Bu Erna kamana cenahnya nyekot iPad ge kot kalalila ieu si Bunda di dahar teh anggeus mangkani gawean loba jelema eueuh seneng pasti molorna budak eta moal jauh aing ngeblek budak teh bisa nulungna kalau tehnya Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Tah geuning pas pisan si Jasmine. Ada apa ya Mama Neng? Bantuan iya Mama Neng nyeun rumbe-rumbe. Buru bantuan. Ku Mama Neng di bedahar, buru. Oke. Ini teh Jasmine ngerjain semuanya Mama Neng. Heeh, sok gawean kabeh eta. Banyak ini ya. Heeh, nya eta Jasmine loba keneh mah tangga geroan teh. Mangkani Mama Neng teh can nyangu ieu teh. Si Neng erek di titah. Peureum da masalah deui budak eta mah. Ieu mah pilih laeun we anggeusna teh. Oh, berarti ini teh masih butuh bantuan ya? Bentar Mama Neng, bentar. Ya. Dek naon eta si Jasmine jeung ngeluarkeun kertas sagala. Nah. Charlie, can we play? Kau gadisku yang cantik. Bantuan datang. Nah, eta jual aya pengamen sagala ojol-ojol. Nah muncul di mana eta pengamen? Mama Neng, masak aja weh. Nggak apa-apa itu mah nanti dikerjain sama dia. Sok masak aja. Soalnya Jasmine udah lapar ini. Ya, masak aja ya. Nggak apa-apa itu mah ya. Oh, nya enggeus atuh ari kitu mah. Mama Neng masak heula. Aduh. Kadenya anggeuskeun. Bantuan si Jasmine. Iya Mama Neng. Charlie, kamu teh buru ka dieu ieu. Kak Abi? Heeh, buru ka dieu ieu. Buru. Sok buru-buru. Buru anggeuskeun. Kiku Mama Neng bedahar sok buru. Aku we nu ngagitar masuk. Kau gadisku yang cantik. Joget atau kamu teh. Kau gadisku yang cantik. Coba lihat aku di asik-asik. Jos gitu nih, apa sih? Jasmine, Neng dicambang. Jereng nama-namang. Jereng nama. Oh. 2, 3. 2, 3. Hai kamu. Padahal itu di sini aja. Ih, nah